Sampurasun mitra baharga sejana pangandei di negara Pandongeng Sunda nu judulna Cinta jeung Rusia bagian anu kalima. Daramang mitra sadayana hatur nuhun damang mangga urang kawitan bae dongeng nanya supados tinyang kolong teuing kana waktos. Tapi alhamdulillah hadena teh pamomon harita nyaluyuan Butitin ngagawekeun virus keur pembantu. Virus harita kacida atohna diperenahkeun di kamar tukang parendeng jeung kamar paragitita. Nya kitu teh ati harita virus katangan ku Bititin manegeten ngurus tita. Nu harita geus kelas genep SD. Aya nu diarep-arep ku virus ti ieu kulawarga teh nyatana hayang geura yakin sayakin-yakinna. Kana naon nu dipiharep ku manehna ti ieu kulawarga ngan waktuna. Nu matak rek disabaran we heula. Da geus moal boa lamun nya mah pasti katingali, lamun henteu nya meureun lain. Tapi keun bae ketang ayeuna mah manehna rek usu babakti kadunungan. Rek itu rek ieu oge. Nyamun teh mah naon nu dipiharep ngabukti syukur alhamdulillah. Dina henteuna nyakeun bae da puguh nasi geus jadi bubur cik bebasan Malayu teh mah moal bisa dijadikeun sangu deui. Hek jangan dunungan we ayeuna mah heula balik ka lemur oge jang nanahaon da kolot geus marulang ka alam kalanggengan. Kitu pamikir virus harita. Nya da sanggeus balik ti Bandung basa zaman riweuh Krismon harita manehna nganumpi bae di imah. Padananya aya naon kunaon teu daek balaka. Tong boro ka batur dalah ka indung jeung bapana ge teu cacarita nanaon. Ukur nyebut teu aya nanaon. Nya atuh yeuh nyai ari eueuh nanaon mah geura rumah tangga siga batur ceuk mah nijah indungna. Ditanya kitu virus harita kalah ngarero. Ya ieu teh moal cukup kusosorangannya wis ngarah aya batur pakumaha jeung pangpangnya mah nyambung tulunan rumah tangga teh. Ditambahan ku bamod bapana. Aya nu nyasaakan hate virus harita. Kaacan purun ma abah. Nya tek naon kumaha deui atuh. Bamod rada nyentak nyaritana. Narek nengan naon kumaha deui atuh rus teh. Tambahan ku indungna. Teu hayang nembalan kalah leos ka kamar ninggalkeun kolotna nu ngembang kadu. Ceuk pikir berus harita mun bapa jeung emana nyaho naon nu tumiba ka diri manehna. Tangtu bakalnya tujuan kana karep manehna mung gancang-gancang malah boa moal rumah tangga pisan. Talaka wae kitu kerencem virus. Dari henteu-henteu oge narasa dosa nyidam Rusia ka kolotna. Tapi rek dikamanakeun di harga diri. Bilang temenan mun balaka teh. Duh Gusti, kedah kumaha atuh abdi. Virus jumerit maratan langit ngeceak maratan mega mikira nasiban anu teu disangka-sangka. Waktu nasib mitra cag heula urang dugi ka dieu heula nya. Dongengna insyaallah urang dilajengkeun deui sanes waktos. Baharga sejak permios.